Bismillahirrahmanirrahim. Wasailanu jeung deui syarat sahna wudu, syarat sahna adus kudu ngalir cai. Ngalir dina naon? Ngalir dina anggahota wudu, ngalir dina anggahota adus. Tegasna ari wudu jeung adus mah teu cukup ku ukur diangkelkeun si caina, tapi kudu naon? Kudu jalan aya saelan teh jaryu teu aya ngalir kudu nyurulung. Rek nyurulung ayeuna ku sorangan, contohna nyurulung ku sorangan mah caina we di ayeuna mun tadi kucurkeun kana bungut kitu eta mah nyurulung tak kudu kitu, kudu aya nyaeta gerenangna cai kana anggahota wudu atau kana anggahota adus teh. Ari henteu jalan mah teu maju teu ngalir caina ngaranna teh nyaeta eta mah masbu. Masuna tabakeun cai teleungeun kana cai atawa lap kana caikeun ancrongkeun tuluy kawas dikompres. Ukur basa ukur maka dina wudu mah dina adus teh cukup. Jadi kudu aya we nyurulungna ayeuna si cai teh. Tah nu mata ayeuna mun tamanaon bisa melalui dikucurkeun kitu, bisa ayeuna mun melalui awakna atawa bungetna diasongkeun apakah kana pancuran anu ngalir atau nyaeta kana cihujan teh. Erek ayeuna mun tama kitu tanpa urang ayeuna mun tama aya gerakan-gerakan nyaeta ngawalatrakeun cai bisa oge nyaeta ku dialirkeun dijalankeun nyaeta ku leungeun urang nyaeta ngomong teh. Contohna ayeuna mun tama saperti cai ayeuna mun ukur ayeuna mun tama teh ukur ayeuna atawa ukur ayeuna sampaleungeun pan lamun ayeuna mun tadi kitukeun ku sorangan nyamual ayeuna walatra iwati kudu diwalatrakeun eta rek kitu. Matak eta nyaeta si cai ayeuna mun tama anu pake wudu anu melalui tangan teh disiuk atawa ayeuna mun tama ditampung dina leungeun heula maka di mana-mana diawurkeun dibanyurkeun kana anggahota wudu sing aya lambat berjalanna maena si cai nyaeta dina naon? Dina bungut. Kumaha carana ngarah ayeuna rada lambat maena ieu nyangkrungna si cai na bungut. Jadi wuduna ulah sok tungkul. Kalau tungkul ada tumbahan tuh dah. Mana sasana cai nyangkrungna? Untuk urusan gunana pangahkeun. Maka ieu naon tama kolot baheula kieu cenah ari wudu teh. Kumpul kitu. Ayeuna ieu teh bae ayeuna kitu. Cenah ayeuna diucapkeun mana da geus ayeuna mawur caina ge. Geus kahandap pangahkeun kitu. Jadi ayeuna mun tama si cai lila maenna di dieu. Pangket teh bisa ayeuna dialirkeun nyaeta diwalatrakeun mulai jadi ayeuna mun tarare tangah mun ayeuna mun tama ku cara model kitu. Lamun ayeuna mun tama ditungkulkeun atuh ayeuna mun tama jodoh ketika diantelkeun ayeuna mun teu diusapkeun kana bungut teh naon da bae eueuh tinggal tapak naon aya oge babasirna da usaian. Tak kitu. Itu adalah salah satu sistem nyaeta keur memenuhi syarat bahwa dina wudu mah si cai teh kudu nyurulung dina anggahota wudu leungeun tuluy ayeuna mun tama sirah tuluy nyaeta suku. Lamun dina adus anggahota adus dina anggahota adus si cai kudu saeran ngalir jalan lumpang. Baik ayeuna mun dengan sendirinya masa seperti orang di Banyuran gitu kan atau seperti orang cicing dina cai hujan gitu kan. Jadi
aya nama dua itu serangan eta mah kitu tinggal melukat begitu dialir kurang melukat begitu mah ditempat kata kuku tahu hujan atau kubang urang eta ya kan dipetikeun dialirkeun ke urang eta namina sailat maka bahasana goslu perbedaan bahasa goslu jeung bahasa masuk gitu kan dina pardudu aya anu kalimatna ku goslu yadaini pasarata teh kudu salah si calina goslu wajhika Bubah, goslu yadaini bubah carana kudu salah si calina ngalir mungkin kita perbasirah maskur roksi masuk mah bebas antarkeun aya namun tengah cai kajem aya geus eueuh nyakruk caina ngan aya basirna antarkeun kana sirah cukup masuk mah kitu aya basirna mah kudu saya kudu jalan caina dina anggotaan diwuduan atawa dina anggota nu diadusan saterusna syaratna wudu syaratna adus teh deui wa ayyakuna jembe kudu aya naon alma ucaina eta mutahhiron anu bisa nyucikeun lain ngan sakadar suci syaratna cai anu dipake wudu mah tapi di samping kudu suci teh nyata kudu bisa nyucikeun geus kamari diaji dina kitab Bajuri dina kitab takrib kana aya namun tema teh aya cai tohir mutahhir baru makruh gitu aya namun tema cai teh tohir baru aya cai suci tapi teu bisa nyucikeun bari dia udah harus cai kopi gitu ukur ini menunggu nama dipakai wudu ternyata mah suci wudu tapi dipakai adus tak bisa cai siro suci luar buka suci maka aya namun tama aya rek wudu mat saya nate di samping suci tak kudu mutahhiran kudu anu bisa nyucikeun saya mah betul karena saudara aya namun tenang bari cai ngawungkul tidak melibatkan nama lain baru disebutkan bahasa Arab nama nyata cai anu suci teu nyucikeun bari aya namun teman-teman teh ngarannakeun ma'un mutlaqun lainna cai anu tanpa kajit tidak melibatkan nama lain gitu jadi teu melibatkan nama lain ari kan aya nama lain di ditu maka ari babandingan kebalikan anu mutlak teh mutlak mukayat aya naon aya nempel nama lain di dinya di kayidan teh cai kopi susu ya nah begitu ieu cai cai kalau gitu kan ya tai tahir mutahhir teh ieu gitu asa mari aya namun bahwa kalian cari tahur gitu ayo kita saya kopian di dia nama ayo nempel di dia nama ayo susuan gitu jadi cai susu cai kopi ayo apa ayo namun teman ayo nempel nama lain saya mau kowe ini mah disebutkan cai tahir mutahhir anu nyucikeun berkieu saterusna nyaeta ari nu disebutkeun cai mutahhir teh di dieu tah ditarik di Allah yasruba secara ayeuna teu katarik ismuhu ngaranna cai eta teu katarik nyaeta ku sesuatu anu nyampuran jeung eta nu nyampuran teh nyaeta anu suci coba yeuh nakripan cai mutahhir cai mutahhir cai anu nyucikeun teh nyaeta sekirana teu kaseret teu kawinih ngaran si cai eta sak aya manguntan menggeura aya manguntan cai apa ya teu kaseret ngaranna gitu si cai susu
tapi ya seru jadi katarik garan si Aryo katarik ya cai biasa gitu Aryo apa ayeuna tadi cai kopi susu geus ulah nyeret lagi karena ngaran cai unggul teh hiji cai susu kedua cai kopi hiji jadi cai kopi susu cai mutahir mah begitu kasarnya ngaran ayeuna mah eta aku ayeuna mun cai anu mutahir teh anu nyucikeun tegas bisa dipake wudu bisa dipake abus adalah anu nyampuranana nyaeta anu mukhalif anu nyampuran aya mukhalif aya mujawir karena geus hafalna ulah asal-asal ngadengkeun aya mukhalif naon mukhalif ketika aya namun tama eta anu nyampuran kana cai atau anu ancam kana cai sabada kaancaman ku benda eta teu bisa dipisahkeun si benda eta jeung caina ngaranna mukhalif tin aya tong misalkeun susun aya jeung caina saya tahu cing aya namun tama urang ayeuna mana cai biasa teuing mana ya campur gitu musuhin eta dipisah ke dia aya namun sama ari mujawir kumaha mujawir mah aya namun sama naon ieu campuran naon aya namun teu aya namun teu aya aya namun teu ieu teh kadiekeun eta ari pete walaupun ieu aya nu dikadiekeun ternyata di dinya aya naon aya namun sama pengaruh bau atau aya pengaruh naon lah beureum aya pengaruh aya na hidup tapi kan aya namun tama si cai jeung korengna ieu atau bensinna ieu kan bisa dipisahkeun campak bensinna nya caina cek ari ieu susu jeung caina ieu mah namina teh mujawir. Jadi ketika aya perubahan dina cai eta ku perkara anu mujawir ieu contohna kok aya namun tama sabada eta di antaran si korek api eta teh cai teh geuning jadi bau kieu cai teh aya namun tama jadi robah kieu da memang aya hare-hare hirup bensin cai nya dina kitab dicontohan saperti cai dina balong diteuleunang kai kan eta teh pengaruh teh jadi naon jadi hidup jadi bau si cai teh kumaha lamun aya namun tama bau tina pengaruh kai kumaha lamun aya na hidup tina pengaruh kai eta maka eta tetep si cai bisa dipake susuci karena ari kai mah ancleunna kana cai teh hukumna mujawir anu bisa dipisah-pisahkeun mana ayeuna kai capote mana cai ari ieu susu jeung cai hese dipisahkeunana ieu mah mukhalif ngaranna teh lamun anu tadi mah nyaeta hukumna teh mujawir nu mujawir teu ngahalangan tina sahna dipake wudu pake adus saya tak tetap berjalan walaupun robah anu mukhalif eta nu teu bisa dipake wudu pake adus Bahir yang dia anu suci, kumano anu najis ayeuna anu nyampuranana, eta mah teu lain suci, ngaranna najis atuh. Jadi ayeuna mun tama jadi najis. Oge deui anu nyampuran, anu sehingga mengaruhan kana bisa dipake susucina bisa dipake wuduna diadusna eta si cai anu nyampuranana nyaeta yastamil ma'u anu si cai teu butuheun teu ngalibatkeun api lain hare-hare hirup nyaeta jeung naon jeung perkara anu nyampuranana yastamil anhu ma'u atau yastamil ma'u anhu ieu gitulah mencepuran mati hir tualahir nyaeta ayeuna mun tama tualahir lain dulur lain baraya gitu contoh aya ari cai jeung kopi aya hubungan erat
Ari cai gitu yang aya namun kopi aya hubungan rata iya aya hubungan rata pokoknya masih cai pasti we di mana aya cai dirinya kudu aya kopi atau kamu tuh gampang gitu aya namun ya lain cai aya namun pada sumber apakah aya namun tak mau aya ya cai namun kopi mah itu tuh. Nah, eta teh ngaranna teh si cai anu layas tagni au anu lamun kudu kitu mah. Jadi kusabab aya namun tempat kopi-kopi, kehidupan kopi aya namun tempat dina tempat kopi. Kehidupan aya namun tempat si cai tempat cai aya namun tempat dina tempat manehanana. Jadi lamun atuh aya nasi cai eta campuran ku kopi, ieu si cai teu butuh ka maneh kopi urang mah masih aya urang mana jadi urang mah. Maka lamun campuran kopi teh campuran ku perkara anu yastamil maul anhu. Kumaha anu alayas tani anu maul anu ieu teh misti ngengket wae si cai teh kudu babarengan, mun teu babarengan nyata moal bisa hiji lamun teu babarengan di manehanana contohna panu kalau orang aya namun tanya erek nyian sumber cai rek nyian aya namun lubang cai ya rek ngabor ge rek aya namun namanya sumber ge ari nyian sumber ngagalina naon nu galina lamun urang ngabor kana naon nah lamun ieu si cai tapi kagaul jeung naon jeung anu tapi ka ayeuna jadi kiruh kunaon kunaon tapi ka jadi bau naon maka terpengaruh si anu nya eta nyampuran kana eta teh jalan terus berkudu ku cai latak jalan terus mesin ayeuna mun erek adus ayeuna ku cai awet anu malah ayeuna tapi katiga bagi oge gitu urang mah ada pengalaman. Nah, kamu ada pengalaman baru-baru ayah namun mami baru-baru wudhu nih, pengalaman ku saya gitu. Iya, pengalaman ayah namun saya gitu. Ayah baru lah ayah namun sama santren temukan kumaha gitu. Bukan ayah kawas ayahna, ayah warung, ayah aqua, gitu kan gitu. Hai, kamu ayah namun terbaru-baru penting, ya masih kurang oke. Biasa ayah namun pemandangan saya buat minum kan. Ayah bawa. Ayah eta bawa. Ayah bawa, ayah mah cai napungan. Ayah mah loba teh ya, sampai dina bawa loba teh. Baru-baru mah ayah mah aras ini bawa, ayah mah muntah baca ayah mah dulu ngaliwatan ayah mah muntah mah sorokan, terus ayah mah muntah ngaliwat sorokan betul. Ayah mah muntah ditampung dina barang, balongan terus di keramik lain balongan tidak balongnya. Kalau ayah namun terus musim hujan, gejerot ayah namun tengah hujan datang, akan mati si cai gejerot itu mampu waktu. Hari ya ayah namun tak berulangnya kan? Ayah namun tempat dia ulang. Tapi kaya nak korbit bola maharita, begitu ayah dan sekalama walaupun ayah namun sama keayaan syarat anu model gitu, seset model gitu, tapi rasa ayah namanya ayahnya ibu oma. Bahwa saya namun termama akon gitu sok ngayakeun cai tapi tak aya waktu atau cai ini ada sabrun wae mah aya namun tambah cai tapi aya namun tambah aya 500 na masing-masing aya namun tambah botol aya namun ketika aya masih dipegang ada masih tambah botol di anyar takkan kakulupan man anyar mah tidak dipun biasa aya namun tapi awet-awet aya namun tambah itu tara ayam mawa makan eta ngaranna ge cai musabah eta teh urang geus ningali apa hukumna musabah cai musabah mah hanya menang di hidup di tempat teu menang naon teu menang apa dasar santri geus ieu mah ayeuna kuring mobil itu geus ieu lalu masuk ke sebuah saudara untuk mana dibuka-buka kakobong sebenarnya sudah dirinya atau maklum santri bakal teh bakal ya masang tren juga pasaran ayeuna parain pasaran dia geus ayeuna tah mah itu maknanya hayang minum ayeuna kawas besar itu di Palong mah pasaran lagi itu
Hiji dua yang santri ayeuna ayeuna tapi ayeuna santri tapi ayeuna mun bawa guru minum cai bang. Cai ayeuna subuh mah hararang kitu teu ningali ayeuna mun santri ayeuna. Ya aku gaul ayeuna mah ayeuna mun ayeuna mah geus harita mah lain ayeuna eueuh-eueuh teuing lain kitu. Lain eueuh-eueuh teuing. Yang ada we santri mah aja santri mari. Jadi lamun ayeuna si cai mesti ngengket jeung perkara eta teu bisa dipisahkeun, maka lamun perkara eta nyampuran kana cai sehingga jadi bau, sehingga ayeuna mun teman jadi naon? Jadi kirun, maka tetap berjalan terus si cai bisa dipakai wudu, bisa dipakai adus. Naon deui anu teu bisa dipisahkeun cai teh jeung benda ayeuna anu nyampuran teh luput. Luput nang bahasa kana. Luput arapalnya. Nah, kan si cai tetep pika ayeuna mun tempat pika di mana-mana aya cai didinya sak ayeuna mun patemu luput teh. Sehingga ayeuna mun teh jadi hejo kana cai jawab tuh. Atau ayeuna mun tama eta si cai jadi bau luput. Jangan atuh dak mandi wudu dek adus ayeuna ku cai eta. Cai bau luput. Sabab luput jeung cai teu bisa dipisahkeun ngengket. Dua tilu nyata anu teu bisa dipisahkeun teu bisa ayeuna dijauhan ku cai teh adalah pengaruh ngeueuh. Lamun ayeuna mun cai mengendap betul pengaruh biasana asa kumaha? Hejo. Biasana kumaha? Bau. Eta mah lain bau ayeuna mun tama perkaraan nyampuran eta mah tapi bau pengaruh nimbak nasi cai. Maka ayeuna mun tama cek paribasana kaden cai ieu bau conge, tapi ayeuna bauna tina pengaruh nimbak, tina pengaruh ayeuna jalan. Ayo diulang mah ditinggali teh abang teu ngalaman ayeuna mah santren. Disayagikeun ayeuna mun tama cai caritana dipulang biasa lagi ayeuna asa can ningali umur-umuran ayeuna mun teu didinya. Matak angarehan bang cai teh. Padahal ayeuna mun tama salah satu fungsi na aya ulah teh nyaeta keur ngahemat. Kadua nyaeta fungsina teh keur ngamankeun tina najis-najis anu sakirana ayeuna mun tama najisan kana kieu. Bayi ayeuna mah teu kumaha teu ngarti. Jadi langkah-langkah dengan langkah-langkah ulama tuh ku jelema ayeuna mah teu ngarti kumaha saya pikeun jalanan teh ayeuna mun mah babalongan alias keluarga. Maksudnya sina nincak hatinya. Ari ieu mau nincak kana teh gatur justru aya di alaman gua eta teh ngarang cakor sia nincak kana kadinya gitu. Garang ke di mana-mana ayeuna mun tama aya najis anu gantel gitu geus ngapuan ayeuna ku kumaha ku cai anu ditincak teh kitu maksudna teh gitu. Da kesurti aku da kumaha ieu mah itu tangan we hamuran saya tuntutna da paulin gua. Itulah ayat ulah teh ajeungan sok ngadapal kula di payeunan itu salah satu ini supaya si masjid aman tina najis. Karena setiap anu masuk ke masjid nincak heula kana cai, matak caina kudu minimal 2 bulan deui. Aya caina sacakarep aya namun kadang bahan begitu. Aya sacakarep caina kurang tina minimal nyaeta aya ukuran 2 bulan nincak. Aya di mungkin cuma aya ngomong pengen kulah bayar kentarunya yuk ari makin diutamakeun lain luis, diutamakeun lain lucir. Tempat ibadah tempat salat mah diutamakeunana suci. Apa? Suci aya namun panjenengan. Nah, ari aya namun bersih mah lalawanana mah. Ari suci mah lalawanana bagus. Jadi aya namun panjenengan diutamakeunana lain naon? Lain bersih. Tapi naon? Suci gitu. Aya kotor suci, aya bersih tapi naon ada aya namun pangaat naon dari imah mun aya namun teh budak sarebat ketika uci
kita yang namun betul makanan adalah bangsa yang dikewangi lantai teh bersih lalu kan daratan sejenis ya bisa agar begitu tak mati baru gitu jadi lupa nama apa suci perlu ayam bangun pengguna mengikat enak kacau apa perlu mati perlu kemudian ayam bangun tanam baru baik baru oke kayak tanah baru suci gitu ayo tadi apa nih nulis aja nah tulis bahannya anu kasabarigina ya wa alla yataghayyara binafsin wallahu a'lam bissawab.